Bismillahirrohmanirrohim. Kula neda karamat sapati burama aki jeung nini ti paguru agungna ti Gusti Nu Maha Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, sampurasun. Amit ampunnya para anu menantur agung Gusti anu Maha Suci Allah Rabbul. Salawat sareng salam mugia dihaturan ka pengarsa alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sapun kula durungkeun mukakeun tur mandepun. Kami seja ngalalakon, kami seja ngalalana. Nitis tulis para nabi, para rasul, sampurasun, sampurasun, sampurasun. Mukakeun tur mandepun, nyampernu handelikeun, denden poho anu bareto, ukireun dina lalangit, tataheun di jero iga, sampurasun. Salajengna bage didugikeun ku kicatra aturan kicatra. Hatur nuhun tinu sanes katan wakosna. Sumangga urang mukakeun anu baheula anu diteundeun dina handeleng ieu, anu ditunda dina hanjuang sia anu baheula para dinyo kemuliakeun. Ayeuna urang samper deui nyaeta pupuh ti tiga karuhun urang. Amit ampunnya paralun. Kahatur anu digending Banaspati nu ngabukti ngaludrak ngeraga sukma palias nyebutkeun dewek di awak sorangan jeneng dewa kamajaya manusa Batara Wisnu Kresna rasaning jelma ajrihku hirup pribadi rumasa rasa sorangan kagetku mangrupa dewek anu nyaho nanaona manyahokeun eta saha alimun bidati saududu alimun bidati sudur estu saha ceuk sahana sarasa rasaning kurip saha rasa saha eta mun diucapkeun teh teu Gusti teu kaula teu bendara la ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun sampun amit ampun parun rahayu. Bismillahirrohmanirrohim. Kula neda karamat sapati burama aki jeung nini ti paguru agungna ti Gusti Nu Maha Suci.
sampurasun sadayana Sampai. seug urang luar ayeuna mangsana aki sunaon tadi jadi siroka anu kahiji tadi ngalantunkeun naon ki ngabuar dina ngalantunkeun pupuh naon ki Sinom. tah pupuh sinom eta urang luar anu baheula sok diangge ku karumun urang naon eusina dina buludan ieu hiji tina pandingal sajarah eta teh eusina urang pake umuludan teh nyaeta panginget-inget yen urang teh ayo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suri toladan pikeun urang sadaya salaku umatna anu jadi ciri teh naon cing pasipatan ki man sifat Rasulullah asa beriji ki aya opah anu kahiji naon nu kahiji teh sidik amanah patona tabli sok tak angge ku hidup ku abdi ku mangsa daya sangkan kahirupan tiasa saras anu kahiji sifat sidik teh jujur tuh ini sifat jujur anu kadua sifat amanah anu disebut teh ieu teh biasa dipertanten ngomong geus dijata dipertanten mah ngeunaheun biasa lancar sagarupi naon nu dipikaboyong mun geus dipertanten kitunya mah gitu terus salajengna patona teh cerdas jadi sifat Rasul teh aya sifat cerdas terus tabligh nyaeta anu nyampekeun sifat-sifat ilahiyah sangan diangge ku urang sadaya. Nah ayeuna urang lajengkeun kanu tadi anu tadi ku aki cakra atos ngalankeun pupuh sinom ayeuna jaga mang iit jemprut Tukang nabrak. nya tah iit jemprut ieu teh gaduhan siloka dina jamasan nyaeta jamasan teh ngaibakan naon jamasan mah Ngamanian. memelihara ngarawat ngajaga sangka naon itu teh mah sangka naon mah sangkan kokotorna biasa teu aya jadi bersih deui mah model jadi kasucian. Nah ibarat ieu merenya siloka teh tina ngimbakan perkakas perkaran pengarang ieu anu ditinggalkeun ayeuna dina ieu teh hiji perkakas anu sok diangge sadirinten kitunya aya obeng kanggo peralatan Antir nah benerkeun peralatan nu diperyogikeun aya ieu juga misalkan kudu dibersihkeun sangkan naon ieu teh diangge ulah saangge-anggena lamun ayeuna bedog ulah nepikeun kan diagrang dari sieun batu bedog mah diangge kamu kaperluan sadideukeun sangkan jadi manfaat pikeun manusiana anu gaduh pakarang itu merenya. Nah ayeuna dina jamasan teh silokana teh aya dina diri urang anu alih jeung alam dunya langgeng anu aya dina sir budi cipta
Sir Budi Cipta Rasa cing sasarangan Sir Budi Cipta Rasa siapa Sir masih Budi kene? Cipta Rasa. Sekali deh. Sir Budi Cipta Rasa. Cipta Rasa tah Sir Budi pikeun Cipta urang Rasa. mah eta teh ngandung siloka mah naon nya eta dina sieu teh hiji paniatan anu hade nya anu aya hubungan jeung ilahiyah petunjuk ya eta pikeun ngalakukeun kalakuan nu hade anu saperti sifat pausulan tadi sifat-sifat anu pantes dilakukan komo orang Sunda mah kan Sir pisan. ramah senyum eta kan aya di diri Nabi berehan ngomong eta teh tah dina eta teh ngacipta ngajadikeun bukti berarti dilakonan dina kahirupan teh kalakuan hade teh sangka naon jadi rasa tah kitu mah ati lamun urang geus budi cipta rasa berarti urang geus ngalakukeun sesuatu teh bener-bener realitas aya manfaatna komo di silokakeun kana leuwih ageng jagat anu diciptakeun ku Allah sir budi cipta rasa sedengkeun anu ngaran jamasan ieu kan ngarawat memelihara dicontohkeun hiji giri atau gunung lamun teu dirawat kumaha niatan aya hate sirna ka Allah anu maha suci ngalakukeun budi anu hade ngalakukeun ka eta gunung teh kunaon ku pepelakan sangkan ulah tepikeun ka gundul gitu ki nya berarti eta teh kan kudu dibere cipta ngajadikeun hiji pepelakan eta teh pikeun ngarimpunkeun dina gunung eta manfaatna pikeun manusia tur makhluk hidup anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu ki inggih mah nah lamun geus jadi hasilna rasana bakal timbul rasa syukur ka Allah bakal manfaatna ageun berkahna ageun ka urang salaku anu dititipkan amanat ku Allah Subhanahu wa taala kitu meureun sakedar ngabuka sakedik teu aya anu ageungnya kitu kinya ieu hanya siloka pikeun abdi sareng abdi nerangkeun yen hirup teh kudu aya sir budi cipta rasa tina muludan ieu teh pamugi sir budi cipta rasa ngajadikeun asih asah asuh anu beunang ku urang ngalaksanakeun realitas kehidupan lain omongan unggul kan ya capek ngomong unggul mah kudu realitas kehidupan salajengna cak urang ngadoa heula kanu beunang tur kanu agung Gusti Anu Maha Suci sanadyan aya di kalang sarungsurani unsur lancar lah Amin. mangga nu bade dudukeun ka pamirsa ki cakra haturan ki A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. sakitu meureun Jeung prakna nya eta amanat ti ati ka man ti ati ka ati itu hatur nuhun sadayana sampurasun Rampe. Hade. Red Tanya baranya. teh nyerang baraya